Kak, ya kira-kira anu tempat dimaksud ku urang jauh kene teh nya euy. Apa buka aing oge. Urang nanyakeun. Ya urang nanyakeun bener mun aya jelema mah. Urang nanyakeun. Tuh jika aya jelema tuh, tanyakeun coba. Iya bener. Tanyakeun. Punten. Waalaikumsalam. Aya juga jual di Korea naon? Bari kumaha? Iya teh. Villa naon teh lek? Villa Paniisan de Tatum. Oh, paling itu. Paling mana? Eta Masih tebih kan? Tebih kan eta? Oh, eta cakrat. Nya mun. Oh, nya tuh hatur nuhun Kang. Mangga milih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk lek jauh kene cenah bener. Oh, ayo. Paling kecil deui lah lek. Padahal nepi. Ya, belum dipikirkan. Lihatuna meredan terkenal. Halus tapi pemandangan banyak nih, nak. Ikut indah gitu bukit tuh. Bener bener soalnya kanana Sawah, sawah. bukit itu halus tuh. Tuh coba itu. Kot aralus gitu. Ah, cuman deket pagar eta urang tanyakeun tadi di Ah, cetak. tanyakeun. Ieu. Heeh. Tanyakeun. Tadinya Kalau lebah-lebahna kalau tengah saya ketiga gerbang saya gerbang di sana ieu. Gerbang di sana. halus tiris di dia nya. Ada daerah ini mah tuh. Gerbang ieu sih kana ieu. Jauh batur. Unu ngajagaan bae lah unu ngajagaan ke. Kesukaan di ditu nu ngajagaan anak. Biar aya. Oh, nih, nah itu Villa Paniisan de Tatum. Hari sia. Hanya wae Villa Paniisan de Tatum. Salah ini. Villa Paniisan de Tatuy. Oh, heunya. Iya, jika nama dia. Ayo tuh, ayo. Sok salah wae. Ayo salah pun. Tapi karena ieu bener Bener ya. Nih, mudah-mudahan mobil mah aya geuning suka aya bogana. ieu nu bogana. Aya yang pengurusnya ya, pengurus kena ya motor. Aya ya. Punten. Assalamualaikum. Ya asup bae kan? Asup. Waalaikumsalam. Pak. Dia Villa Paniisan. Dia tato ya. Oh, benar. Berarti benar. Iya, Ini ngapal sih akang tadi ya. Apa nanaros Ini- kembali itu? Oh. Harus ya di. Hari di nu iya, Google. Jadi Google lah ini Aku rasa agak nih tebih, Pak. tapi ya rasa Tebih mah apa? Tapi alhamdulillah. Tapi raoseun, Pak. Iya, nah biasa ajangko ku kendaraan. Ya kendaraan lauk oke saleur geuning ngantung lauk oke. Dari jauh, Pak, dibayar langsung kontanku pemandangan indah gitu. Di mana tuh ya si akang di mana ieu teh? Tapi itu Sumedang. Di Sumedang. Namun, Oh, pantesan ieu mah sepertos tahu. Pak. nggak tahu Sumedang ya. Jadi kieu Masih kotor, Ya. kan? Iya bisa nguseup di dia. Bener ya. Lauk na sok di batu. Tempat Lauk na kotor lauk mantep. Nah, iya mah, mangga, iya mah. Bilih pada karaokean. Oh, aya apa? Aya. Alhamdulillah. Aya 2 kamar, per kamarna plus kamar mandi di dekat kamar. Oh, kamar mandi Dua teh. ibana plus kamar mandi. Kamar mandi untuk umum aya. Cocok kalau bacaan tuh. Jauh apa ya? Tuh, atas berhenti-hentinya. Jauh obaran tapi jauh ge. Sok dia. Soalnya jadi ngarenakeun bae. Hari fasilitas mungkin aya nya kartet aya naon aya ieu mah supaya nih lah tapi Ya bener pokoknya mah jalan oge laleda apa pokoknya teu teubi ka mana-mana gitu akses Ya. nu penting mah akses lah. ieu teh Villa Paniisan de Tatoy. Oh nya. Alamatna Kampung Cisepan, Desa Ciracas, Kecamatan Cirepedes, Kabupaten Purwakarta. Ya, biasa anu hayang niis keluarga mangga biasa fasilitas dia tah karesan walaupun di dia mah tebih ya kajangkau ke kendaraan mobil ya sahabat tanggung terus pengamanan pintu 2 di situ di gerbang Sesah lah akses jalan. Saya dia aya balong aya ngusep mangga tawasan lah di dia aya solokan-solokan di dia mah perairan mah insyaallah Alhamdulillah girang gitu banyak. girang alhamdulillah mah haus wae di dia mah pemandangan tuh Arega
Ya kumaha masalah ieu na Pak perkawis Harga harga mah di dia mah duduluran lah. maksudnya Insya Allah kan jangkau lah. oh masalah harga Masalah harga mah kan jangkau insya Allah. Duduluran harga duduluran di dia mah. Ya kan ayah daripada dicoba pilaten kadang-kadang terlepas mobil terlepas motor kantun ke harga we tadi dia mah insya Allah lah. Iya. Mungkin ayah dah di Google mungkin tinggal ditinggali lah. langsung aya Mungkin ayah nomor anu teh asa dihubungi lah. Perkawis harga mah. tampil ya Pak ya. Tapi pisan dia mah. Mobil tiasa sabar hiji lebar. Betulnya ruangan dia ageng dua oke. Mana tuh Pak biri pade ieu mah kegirilingan lah. hanya antar Ningalian. pada ningalian Mohon. mangkar gitu Pak nya Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kami dari kru Villa Paniisan Ciracas de Tatoy mengajak kepada kaula muda ataupun bapak-bapak ataupun keluarga yang berminat untuk membooking villa. Kami di sini menyediakan alamat kami, tepatnya Kampung Cisepan, Desa Ciracas, Kecamatan Kiara Pedas, Kabupaten Purwakarta, dengan nomor telepon ada di bawah ini dan Anda bisa melihat di Google Map ya. Sekali lagi nomor telepon kami bisa dihubungi di bawah ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.